Sampurasun tepang deui sareng simkuring Asep asli Sunda atanapi Aas channel. Sata acan manteng dina video ieu tong hilap, like, komen, share sareng subscribe. Da subscribe mah haratis. Hatur nuhun sadayana, sampurasun. Undak usuk basa Sunda. Hiji, sajarah undak usuk basa Sunda. Nurutkeun sawatara para ahli, asupna undak usuk basa kana Sunda teh dimimiti abad ka-17. Dina mangsa sebagian Tatar Sunda kaereh ku Mataram, utamana di wewengkon priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, Sukabumi, jeung Cianjur. 2. Wangenan undak usuk basa Sunda. Undak usuk basa Sunda nyaeta panta-pantana basa, dipakena diluyukeun jeung kayaan umur, kalungguhan, sarta situasi nu nyarita jeung nu diajak nyarita katut nu dicaritakeunana. 3. Wangun undak usuk basa Sunda. Undak usuk basa Sunda teh umumna diwangun ku genep tahap, nyaeta basa kasar, basa sedeng, basa lemes pisan, basa kasar pisan, jeung basa panengah. A. Basa kasar. Basa kasar disebut oge basa loma. Digunakeun kasasama kababaturan nu geus loba. Salian teh eta bareto mah sok dipake oge pikeun nyarita ka jalma nu sahandapeun kalungguhanana, pangkatna, umurna, atawa pikeun nyaritakeun jalma nu sahandapeun upama nu dicaritakeunana teh sahandapeun nu diajak nyaritana. B. Basa sedeng. Basa sedeng sok disebut oge basa lemes keur kasorangan, nyaeta basa anu dilarapkeun keur ka diri sorangan upama nyarita ku basa lemes atawa pikeun nyaritakeun sasama ka saluhureun. Salian ti eta, basa sedeng oge sok dipake nyarita jeung jalma nu can wanoh atawa loma lamun nu ngajak nyaritana ngagunakeun basa lemes. C. Basa lemes. Basa lemes sok biasa disebut oge basa lemes keur kabatur, dilarapkeun pikeun nyarita ka nu saluhureun jeung pikeun nyaritakeun nu saluhureun boh pangkatna, boh kalungguhanana, boh umurna. Basa lemes oge dipake ka jalma nu can wanoh atawa loma. D. Basa lemes pisan. Dipake pikeun ngahormat jeung ngajenan ka jalma anu pangkat jeung kalungguhanana dipandang luhur pisan atawa tingkat pangagung. E. Basa kasar pisan. Basa kasar pisan sok disebut oge basa coha, sok dipake ku nu keur ambek atawa nu pasea, pikeun maksud ngahina atawa ngece. Tapi umum nama basa kasar pisan teh sok dilarapkeun ka sato, sabab upama dilarapkeun ka jalma bakal karasa pisan kasarna jeung dari hal. Basa panengah. Basa panengah dipake pikeun nyarita ka jalma nu sahandapeun pangkat jeung kalungguhanana tapi umurna mah saluhureun, dipake oge pikeun nyaritakeun nulian upama nu diajak nyaritana teh
ngagunakeun basa lemes. Tur nu dicaritakeunana sahandapun pangkat jeung kalungguhanana. Tapi saluhureun umurna upama dibandingkeun jeung nu nyarita katut nu diajak nyarita. Ieu basa penengah teh kalungguhanana aya di sahandapun basa lemes tapi saluhureun basa kasar. Opat wanda undak usuk basa Sunda. Upama nilik kana basa kasar, basa sedeng jeung basa lemesna, undak usuk basa Sunda teh bisa dipasing-pasing jadi 3 wanda. A undak usuk basa Sunda wanda kahiji. Undak usuk basa Sunda atawa UUBS wanda kahiji nyaeta UUBS anu basa kasar, basa sedeng jeung basa lemesna teu sarua. Contoh balik basa kasar, wangsul basa sedeng, mulih basa lemes, mantog basa kasar pisan, mulang basa panengah. Hiji, mun maraneh rek balik ayeuna bareng we dapurin oge rek balik ayeuna ceuk Dudi ka babaturanana. 2, abdi mah bade ayeuna wangsul teh samgemna mah teu oge bade wangsul ayeuna ceuk Nong ka Buis. 3, mulih di mana ibu? Pak Asep nanya ke Bu Tati. Wangsul tidinya di koperasi, tembal Bu Tati. Dupi Pak Kepala Sakola parantos mulih. 4, lain gera mantok sakit geus burit, gera ngaji ka ditu. Dadan ambek ka adina nu keur ngadu langlayangan. 5, ari emang rek iraha mulang teh ceuk Pak Kepala Sakola ka Mang Endin penjaga sakola nu umurna saluhureun. B. Undak usuk basa Sunda wanda kadua. UUBS wanda kadua nyaeta UUBS nu basa kasarna beda tapi basa sedeng jeung basa lemesna sarua. Contoh halangan basa kasar, pambengan basa sedeng. Halangan basa kasar, pambengan basa sedeng, pambengan basa lemes. Hiji, mun taya halangan engke sore kuring rek ka imah maneh ceuk Dadan ka Dudi. 2, upami teu aya pambengan engke sonten abdi bade ka bumi bapa ceuk Dudi ka Pak Asep. 3, upami teu aya pambengan saurna engke sonten Pak Kepala Sakola bade ka bumi Pak Mamat ceuk Pak Asep ka Bu Tati. C. Undak usuk basa Sunda wanda katilu. UUBS wanda katilu nyaeta UUBS nu basa kasar jeung basa sedengna sarua tapi basa lemesna beda. Aya sawatara kecap anu hubunganana jeung pancakaki saperti kecap adi, alo, anak, lanceuk jeung aki. Sok ngagunakeun kecap pun upama dirobah jadi basa sedeng jadi pun adi, pun alo, pun anak, pun lanceuk jeung pun aki. Maksudna adi abdi, alo abdi, anak abdi jeung saterusna. Aripikeun basa lemesna sok dipake kecap tuang jadi tuang rahi, tuang putra,
tuang raka jeung saterusna. Maksudna rai anjeun bapak ibu saderek putra anjeun raka anjeun jeung saterusna. Contoh adi basa kasar, adi basa sedeng, rai basa lemes. Hiji, adi kuring mah ayeuna teh kelas hiji sarua jeung adina rini ceuk dudi kadadan. Ari adi maneh kelas sabaraha dan dua, pun adi ayeuna teh kelas hiji sami sareng adina rini ceuk dudi ka Pa Asep. Tilu, dupi tuang rai kelas sabaraha ayeuna teh ceuk Pa Asep ka Bupati.